Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui. Mang Jaya ngaturkeun nuhun terutami ka wargi-wargi Mang Jaya di mana linggihna nu sami-sami ngabandungan dongeng. Ieu dongeng sadayana dongeng lami seueur anu mulut cenah hoyong lami cenah eta kaca pisulingna. Kaca pisuling mah kaca pisuling deui we para mitra. Margi engke urusanana benten gitu. Urusanana benten para mitra. Janten upami ngagunakeunana dina jumlah detik mah para wargi nyatang tos eta ge tiasa ditolerir akan nyapi naon teh teu janten masalah namun upami parantos jumlah menit para wargi engke janten masalah kitu di antawisnanya para wargi mangga Mang Jaya ngaturkeun nuhun oge saling jagi hakna sewang-sewangan. Mangga para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungkeun dongeng Mang Jaya ngaturkeun nuhun carios nyambung judulna Ingkar karangan Koswara ayeuna urang lajengkeun deui teu karaos nincak bagian ke-14. Atur nuhun subscribe-na oge loncengna sering komentarna sareng sajabina sakali deui atur nuhun oge mangga nyangakeun dongengna karangan Koswara Ingkar dina bagian ke-14. Wilujeng Ngadan Bukit. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Ingkar. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna nincak bagian ka-14. Akhir bagian ka-13 urang sami-sami ngabandungan. Wulan parantos dicanak ka tempatna Nen Kancanawati bade diubaran. Kumaha para wargi nah tiasa damang deui atanapi henteu? Mangga. Urang sami-sami hanca we dongeng atuh. Mudah-mudahan ieu dongeng aya mangfaatna khususna kanggo Mang Jaya umumna kanggo para kaum dangu sadaya. Mangga para wargi anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng urang teraskeun hanca dongeng sakedik bahan katampi etang-etang pangbeberahmana. Sabalikna Nen Kancanawati kaayaan tenang naker saeutik ge bangun taya ka ambek taya ka keuheul. Ku kaayaan sari nu sasat ngesek-ngesekeun ka dirina anggur gelenyu imut. Bari ngagalindeng sasauran kieu. Sari engke oge bakal kanyahoan ku Sari. Nah Sari teh sehat atawa henteu nu jentre sing betah aya di dieu jeung ti mimiti poe ieu di kamar Sari bakal aya nu maturan nya ieu buktina mojang geulis sarua geulisna jeung Sari sarua keur uubar hayang waluya cara biasa karunya mun pisah di kamar sorangan dipisahkeun nu matak mending di dieu barengan babarengan jeung Sari nya ngomong kituna Nen Kancanawati bari ngusapan ka Wulan deudeuhna keur. Wulan ngeluk tungkul bari teu ngaluarkeun sora naon-naon najan kitu duka kumaha. Jajantung teh para mitra ratug tutunggulan. Hate bet ngadak-ngadak ting sareblak teu puguh rasa. Dina tungtung hate Wulan inget terus masket kajangnana. Karasa teu betah jeung hayang balik. Kajeun teu bisa nyarita terus sapamikirna asal bisa riung mungpulung jeung nu jadi kolot. Tapi karasa di dirina asal leuleus taya tangan pangawasa. Jeung nu jadi kasalampang keur Wulan eta mun pareng ngareret ka Sari katempona siga nu galak. Sari siga nu judes rada murungkut oge keur Wulan tapi deui manehna yakin moal bisa bungpang kana karepna Nen Kancanawati nu bakal ngubaran ka manehna. Taya di jalan sejen ayeuna keur Wulan Iwati kudu nurut sigana kana kahayang Nen Kancanawati. Dirina kudu daek sakamar jeung Nyi Sari nu katempona siga nu owah. Pantes disebut anu gelogepan. Kajangnana ge nyebutna Ahmad. Kitu ngocomangna Wulan dina jero hate. Sajeroning tumungkul hareupeun Nyi Sari jeung aya gigireun Nen Kancanawati. Sari Ratnasari nu memang nya kaganggu ingetanana ti saprak manehna dinya nyeri ku ngaran Ahmad. Lantaran Ahmad duges ngarebut Sari ti salakina. Bari sakumaha nu kauninga baheula mah Sari teh para mitra kasebut sinen beken dea atuh. Malah harita kabongroy malah kapincut ku Ahmad ai Ahmad geus seubeuh mah cul culieunkeun. Memang awal akhir sanggeus beureuh ngarasakeun kanikmatan hirup bareng jeung Sari cul we Nyi Sari ditinggalkeun ku Ahmad kitu bae. Ngajadikeun Nyi Sari putus asa tungtungna lantaran geus ipis kaimanan
lantaran kurang da dasar agama ngajadikeun sari kaganggu pipikiranana, kaganggu ingetanana. Kukolotna terus dijajabkeun ka pamatuhan dukun lepus Nen Kancanawati, dukun anu geus aya umur tapi awet ngora. Nu jadi kapercayaan kolot sari, pikeun mihapekeun sari sangkan bisa cager deui. Harita barang sari ngadenge kekecapan ti Nen Kancanawati, nu nyebutkeun yen dirina bakal aya nu maturan di jero eta kamar nyatana awewe nu aya hareupeunana. Salila-lila sari mureleng molotot ka bulan. Tina sorot panon bisa katitenan manehna teu resep ka bulan. Maneh rek maturan ka kuring di dieu? Pokna sari ngebrehkeun ka teu resepan ka bulan, ngomongna estu matak nyeri kana hate, matak tugenah kana mana. Bulan teu nemalan puguh dina nemalan ge taya hartina. Sari can puguh bisa ngarti kana kecap-kecap di manehna engke. Kunaon teu nemalan? Kunaon teu ngajawab bener maneh rek bareng jeung kuring di dieu? Sari ulah ngambek ye, ulah nyentak kitu. Najan kudu duaan, najan dibarengan ku ieu mojang, moal naon keur hidep mah. Malah bakal aya batur hidep. Nu majar keung teh ayeuna aya batur pikeun paku kumaha. Aya batur ngobrol, aya batur sare, aya batur keur silih tamplokeun ka sieun jeung ka keung. Najan sanyana mah eueuh pikasieun, eueuh pikakeungeun di dieu teh. Sari mah hayang sorangan bu marah bebas, ngarah eueuh nu ngageureuh-geureuh. Nulian ge pan sakamar ge sorangan-sorangan bu. Ngari sari make kudu aya maturan sagala. Terus sari mah yang sorangan mung dibaturan ku sasaho ge. Wayahna heula sari wayahna. Hidup kudu daek narima ieu istri nu bakal cicing di dieu. Lain naon-naon pangna kudu duaan jeung istri hidup teh. Ngingetkeun ka aya ieu mojang ayeuna keur meunang musibah. Keur meunang katunggalaan pohara parnana. Sigana mun kudu sorangan teh moal aya nu ngaboberah, moal aya nu ngupah ngapeh, moal aya nu mere sumanget hirup. Nya pilihan dipilihan ku ibu. Taya deui nu sakira bakal bisa ngabeberah ieu mojang iwati hidup sorangan. Mangi kasangsaraan meunang katunggaraan kakeunaan ku musibah nu berat. Nah kunaon kitu ibu? Diheureuyan ku pimitohaeunana supaya teu bisa ngomong alias pireu. Mun geus pireu atawa teu bisa ngomong diharapkeun supaya putus. Tapi papacangan ieu mojang batan mutuskeun anggur beuki lengket masket ka cintana, anggur beuki parna bogohna. Tah jeung kitu kaayana teh hutan karunya teuing atunya jeung bagja anjeun mah nyai boga kabogoh sakitu kan mikanya ahna pohara bogoheun pohara micintana ka nyai najan ka aya nyai pireu ka aya nyai teu bisa nyarita nari kuring kajeun boga salaki nyerahkeun megatkeun peruk bobogohan jeung nu ngaran Ahmad majalkeun daek ngawin bakal nyenangkeun mun kuring pisah ti salaki buktina mah lah suku bohong malulu, gede wadul, gede bul. Bukti nama sanggeus wareg lah. Nyusupna madu macul leos. Aya paribasa habis manis sepah dibuang. Nah tangkal tibu teh nepi ka kieu kaayaan kuring. Anehna deui najan ngewa, najan ambak rasa bogoh mah aya wae napel. Teu daek leungit. Bu, nyatuna naon ari kitu mah kaayaan ieu mojang sina di dieu we bareng jeung sarinya. Sari diukna ngeser deukeuteun bulan. Gap nyeklan kana leungeun bulan bari pokna deui. Ini hampura tetehnya tadi ngomong rada kasar. Sugante teu kieu kaayaannya teh. Heuglah teteh aya di dieu jeung barengnya. Ngan wayahna urang mah keur sangsara, keur pada miceun ka kulawargaan. Jadi mun kurang betah, mun rada keung loba kasieun teh wayahna nya. Komo nyai da meureun hayang cager deui, hayang bisa ngomong deui. Jadi kudu ngabetah-betah maneh di dieu. Ngabetah-betah maneh we pokona mah adalah teteh ge. Teu kitu kieu pokona mah da naon teh henteu siwah teu naon-naon. Teteh kudu di dieu. Teu meunang balik bakat kunya mun Nen Kancanawati teh ka teteh teh. Jadi ridho sari dibarengan ku ieu nya mojang. Bareng di dieu jeung sari bukan Canawati tumanya bari mencarkeun kakuatan batina. Karatna sari ridho ibu komo ye nuju gering musik kaing musibah komo ieu mah tibang nyalira. Dalu pami kedah limaan ge di kamar sari mah maturan ridho lah teu naon-naon. Talega ieu asa ulah nu gelo we nu diasupkeun ka dieu. Sanes naon-naon ngan hoream teh ku eta we ku ngocoblakna mun ngahiji jeung anu siwah teh sok ngacaprak ka mana wae ngomongna teh mendingun mata kaharti ari henteu pan ripuh geus beulah dia mojang cenah di dieu nya kade ulah diheureuyannya moal atuh bu ulah ditungiannya ulah dimusuhannya moal pan sari ge orang yang paling baik di muka dunia mah kitu sok taroskeun ka tukang bandros oge ka tukang tarasi tapi ka tukang sepi lah pokokna mah teu kakantun ka tukang pantun atawa ka tukang noga kitu sadayana ge nyaurkeun
nyebatkeun pan guyur orang lemur tukang bajigur yen Sari jelema bager cenah baik hati sugan mah sedunia mah tidak ada yang paling baik iwati Sari matak mun Sari nyinen geunyeuleuh atuh sakuliah dunya mah lah kabeh ge ngadak-ngadak harudang kitu keke bakal leuwih sohornya Sari bakal leuwih loba langanan harga panggung bakal leuwih mahal bakal leuwih loba nu bogoheun ka Sari teh sora Sari kadengena ku manehna bakal ngajelengeng terus najan upamana nepi ka puluhan tahun nakaran oge pokona ka puluhan tahun aya winuna tetep we bakal ngajelengeng penong toreng dina ieu ati sanubari jadi Sari rek bageurnya ka ieu batur Sari anu bakal cicing di dieu bade bu nyaan mah teu tiasa ngomongna nyaan ge teu tiasa ngomongna jadi hawatos bener cuma urang cobaannya saha nu terang akon-akon atawa pura-pura jelema teh sok anu akon-akon sok nu pura-pura alias api-api ngawadul atawa ngabohong atawa terus sok terus tak dicoba kumaha pi batureun hidup teh Sari bade diajak nyarita we ku abdi mah bade diajak ngobrol ret Sari ka Nyi Wulan nu direretna meuni geus deg-degan teu puguh rasa duka kumaha manehna ngarasa keung jeung sieun ku ayana manehna diteuteub beak karep ku Sari najan kitu manehna neger-neger maneh bae pamikirna ayeuna mah geus kagok sagala rupana kajadian nu bakal tumiba ku manehna bakal disanghareupan kagok borontok kapalang caramang geus kapalang pamikirna geus kieu mah rek cager syukur moal ge teu nanaon ngan nyeri hate kujangnana dirina asa dipiceun lain rek diubaran tapi asa dipiceun kutu tungtung hatena ge karampa yen Kancanawati najan uah aeh ngomongna siga nu bager hatena mah jahat kitu sangkaan Wulan demi Ratna Sari pok nyarita ditujukeun ka Wulan bener-bener maneh piro Nyai walon Wulan kapaksa nemalan bari teu karasa cipano nyurucud ngarasa tugeunah ku ayana pertanyaan ti Sari kitu nyawe geuning piro ngomongna oge weuweuh mama kawas nu atoh para mitra sadaya Nyi Sari mangsa harita peda jentre tetela Wulan teh teu ngabohong kasaksi ngomongna teu paukuh hartikeunana ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso harita para wargi Nyi Sari nyarita deui ulah sedih Nyai make jeung ceurik sagala lah urang dina yang hareupan kahirupan ulah cengeng penting mah rupa-rupa masalah jeung pasualan moal bisa direngsekeun ku Cimata moal bisa ilang katunggaraan init kasedih ku Cimata najan Cimata kaluar nepi ka sagereum oge upamana kudu tabah kudu sabar kudu kawas teteh mah najan nyeri ku lalaki ge nu ngaran Ahmad najan diserahkeun ku nu jadi salaki nu ngaran Sudra tetep we tabah wah lalaki mah loba keneh Nyai ayeuna Nyai kitu kaayaan lantaran digunasika ku pimitawaheun lebokeun tetelo tapi ka Nyai pire teu bisa ngomong ceuk teteh mah lah teu kudu loba pikiran neangan we lalaki sejen anu kolotna bager terus sakadang pimitawaheun teh ku urang akalan sangkan sina pire ngarakarasaeun kumaha nu jadi jalma pire teh kitu kamana wae ngomong Mas Sari nen Kancanawati ngagebes ka Nyi Sari bari jeung ngadilak ka Wulan demi Wulan tibang tingluk tungkul ngarasa tugeunah sabenerna mah kaayaan inung bapana jangnana tetela geus ngagunasika ka dirina tapi deh teu mikeun keheulaanan mun manehna kudu males ka nyeri anu sina parireu nah ulah kitu Bu mun pimitaheun ieu si Nyai sina pire ceuk Nyi Sari semua anu ambek lain ulah ngan teu perlu kitu-kitu teuing ulah nah mah minta bantuan ka ibu pirasina pire ku batur nah ada ibu ge bisa atuh naha nya bener tapi kumaha karepna ieu mojang we jeung mun ke geus cager kakara dipigawe kitu oge nya kumaha ibu eta lah abdi mah ret deui ka Wulan bari pok ngomong sangara Nyai teh nen Kancanawati gancangna keur ngajawab pananya ati Sari Ratna Sari moal bisa ngajawab dah hese atuh tapi ibu ngabejaan ieu murang kalih teh ngaranna Wulan pan tadi geus dibejakeun ku ibu munnya Wulannya hade ngaran teh Wulan mun dihijikeun jeung teteh jadi Wulan Sari Wulan nu pikaresepeun ngadenge kekecapan jeung pamulu Ratna Sari harita teu burung Wulan milu ngarenyu milu kahibur tetela Sari Ratna Sari sajabati poksang rada galak oge resep heureuy Sari sakali deui nya ibu mihape ka Wulan di dieu nya
mi HP bulan di baturan beberah kadek ulah dinya nyeri engke mun waktuna diubaran tang tuku ibu diteang ka dieu nya mangga bu tenang we bulah sari moal galak pokona moal ngamusuh ka bulan kituna sari bari nangkep ka bulan sing tenang aya di dieu nya sing yakin hidup bakal dicagerkeun ku ibu dina waktu sagancang-gancangna nya bulan ungeuk geus kitu mah Nen Kancanawati kaluar ti jero kamar ninggalkeun sari jeung bulan muruk ka kamar paragi manehanana Mujasmedi. Kamar panyepenannya. Jangan kedah ya kamar panyepenan para wargi. Kamar pangawiridian mah cekap di musola gitu. Kirang mun di bumi ayeuna aya musola teh sakamar ali cekap. Lain kanggo panyepenan tapi kanggo wiridan gitu. Kanggo salat, kanggo wiridan, kanggo maca Al-Qur'an gitu para wargi sadaya. Mangga urang teraskeun. Sadatangna ka jero kamar paragi Mujasmedi menekung muntang tulung kabang salalemat lemut kabang sadademat dedemit. Nen Kancanawati si dukun lepus paraji sakti nu ngabogaan sifat-sifat jeung tabeat nu arane. Harita terus diuk di tengah-tengah eta rohangan. Diuk si dakep si duku tunggal musirkeun pikiran nu dipuhit ku manehna. Dua panon dipereumkeun, kadua leungeun disidakepkeun palebah dada nu nyeungsung. Tur kaayaan harita dina waktu waruga Nen Kancanawati aya lamak sacawir nu napel husu hayang laksana sapanaja hayang tinekanan sapakarpanana. Geriem-geriem Nen Kancanawati ngageriem babacaan mapatkeun ilmu panemu jampe pamake napatkeun aji tumbal sarana pikeun ngembat jeung ngonang bangsa lelemat lemut nu dipuhit ku manehna luyu jeung ilmu setan siluman nu dipipilikna. Kesang nu ngagarajag masihan sakujur awak teu ieu dipirosea nu nyata Nen Kancanawati ge cengeng manteng ngambat pupuhitanana supaya sagancang-gancangna bisa datang. Sabdagar murka sakali deui sabdagar murka sumangga geura sumping sumangga geura sumping geura longok jadi sim abdi sabdagar muka sumangga geura sumping sabdagar muka diantos ku jisim abdi sabdagar muka sumangga geura sumping pun Kancanawati alias Tati Sukmayanti ngantosan kasumpingan salira ayeuna keneh kitu pok-pokan Nen Kancanawati sanggeus bieu manehna rengse jajampean jeung babacaan nyamat saurang bangsa lelemat lemut nu dipuhitna katelah sabdagar muka kulantaran nu diamatna tacan aya keneh bae datang duka kumaha duka kurang susuguh duka kurang ngarayuna Nen Kancanawati bari gerenyem deui nyamat ka sabdagar muka bari kadua leungeun ayeuna mah acong-acongan kawas nu keur nyemah we para wargi sadaya emang atuh da karuhunna nyi Kancanawati mah kurang-kurang meuli mah terdaekeun kurang-kurang na pameuli kurang menyandea kurang rampe teh wadaekeun datang para wargi sadaya ieu pamuhitanna Kancanawati teh sigana mah beubeulieun we yo mah beubeulieun nah tuh para wargi aya mah ye mah beubeulieun sigana gitu para wargi dai kurang pameulina mah teradaek datang atuh teu cara pameulina cukup ilang isu ngagurutak datang kitu cenah urang teraskeun sakumaha anu kauninga kulantaran nu diamatna tacan keneh datang duka kumaha duka kurang susuguh duka kurang ngarayu nya Nen Kancanawati harita gerenyem deui bari nyambat ka sabdagar muka bari kadua leungeun ayeuna mah diacong-acongkeun kawas nu keur nyemah sumangga geura sumping sabdagar muka geura sumping sabdagar muka diantos ku jisim abdi sumangga geura layat jisim abdi na atuh para wargi sadaya rieg teh eta wawangunan imah gedong sigrong teh kawas nu ngarieg lir nu dioyageun kulini anu kacida pisan rongkahna sigana skalalih terna tinggi skalalih terna tinggi waduh gempa ya lini para wargi ngaso heula bisi aya lini ngaso para mitra kaum dangu na atuh harita para wargi sadaya
Anariag teh wawangunan imah gedong si gerong kawas nu ngariag lir nu dioyageun ku Lini Rosa. Sarta peledug hareupeun Den Kancanawati aya haseup bodas. Ngelun harita teh kacida pisan kandalna. Katempo eta haseup oyag-oyagan ka kenca jeung ka katuhu selangseng ku Den Kancanawati. Kaambeu seungit kembang kananga. Cicire nu diamat atawa nu dionang ku manehna geus datang berai beunta. Yakin geus datang manajan teu katenyo jirimna atawa wujudna. Tapi ku kakara nenjo haseup bodas ngelun kandal hareupeuna ge geus teu samar deui keur Den Kancanawati mah ku kituna pokeh tumanya. Salira teh parantos umping emah sabdagar muka. Kadenge para wargi palebah eta haseup nu ngelun kandal aya seuri ngahaha. Estu mata keung sora meuni geueuman jeung mata katorekan matak coplok jajantung lain bobodoan kakara ngadenge sorana komo meureun katemong wujudna yakin bakal leuwih pikasieun deui. Tapi keur Den Kancanawati saeutik oge teu sieun teu keung teu undur sasiku teu gedag bulu salamar tagen tetep diuk bari mancerong kana palebah eta haseup nu terus oyag-oyagan. Ngeng deui dina eta haseup teh aya sok anu ngomong kieu. Rek aya naon anjing ngonyang ngami Kancanawati. Kuring teh mangih kararepot mah keur poekeun pikir teu nyaho kana kaayaan masalah saurang pasien kuring. Ina Laila Syari nu dimaksud ku anjeun teh Kancanawati. Bener mah manehna teh keur ninggalkeun ieu tempat. Terus diudag ku si Sapta Seta tapi barang ku si Sapta Seta geus kasusul. Sarta rek ditewak maksudna teh. Rek dipake tumal kangge salira emah teu kanyahoan ujug-ujug. Aya nu nulungan nepi ka ayeuna kuring teu nyaho saha nu nulungan si eta teh. Sareng urang mana jeung naon maksudna. Nah bangsa siluman anu nulunganana atawa bangsa manusia cara kuring mah. Kuhala eta mugi emah bisa nulungan kana kasusah kuring nun. Ngeun mae anu leungit hiji mah ban ayeuna ngadamahan hiulan deui. Nu ngaayaanana leuwih ngeulis, leuwih ngora geuneuh badan si Ina. Bener ari katamahan deui mah ngan anu ieu mah. Ku kuring moal rek diganggu, moal rek diancokeun keur tumal. Mah moal rek ulan rek dicageurkeun satekah pola ku kuring mun geus cager. Rek sina balik moal rek diganggu. Tur kuring moal nemongkeun sifat telenges jeung jahat ka wulan. Iwati bakal nemongkeun sifat nu deudeuh jeung nyaah, lir deudeuh jeung nyaahna. Saurang lanceuk ka adina. Naon sababna maneh make kitu beda teh Kancanawati. Nyaha geus moho deui. Gana janji basini basang subaya anjeun geus ingkar yen sakabeh awewe nu datang ubar ka anjeun kabeh ge keur kami rek dijokot lelemutanana ku kami ngarah anjeun awet ngora nur tambah gasak teh tapi naha nu anyar datang mah bat moal diganggu heran kami mah Kancanawati. Lantaran kabogoh wulan geus mere hiji kabagjaan nu taya wates rangeuna ka diri kuring hese digamarkeun ku carita. Kumaha sugemana kuring jeung kabogoh wulan nu karasa jeung karanapan. Najan geus mineng kuring ngalamang pokona mah naon teh nyipta-nyipta lalaki nu ngora keneh umurna. Nu lelengohan keneh tapi kakara jeung kabogoh wulan kuring ngalaman hirup kacida pisan bagjana. Nguling oge ulah rek milih ngasih jaga meh nu datang dina waktuna ngabagian kami ngaabusup wulan ge bagian kami dulu dadem ising nya homa Kancanawati. Teu tiasa mah ayeuna mah kuring minta dibantuan pangbejaankeun. Nah di mana ayana Ita Laila Sari dipeleng diimpleng ku kuring oleh poekeun. Heran kakara umur-umuran keur si Kancanawati teu nyaho kan hal ieu. Sugan embah uninga nah di mana ayeuna ayana si Ita teh.
hanya kan kami ngeboekeun ngami deui nyaho di mana ayana si Ida Laila Jari nami aya agal sejen nuku anjeun bisa dilaksanakeun mikeun nganyahoankeun si Ida ngulu aya nu bisa neangan ngulu aya nu bisa malulu nu bisa diimleng gitu wae atuh tapi kudu aya nu neanganana hal eta bisa ku anjeun dibadamikeun jeung Dimas Layang Sari ngami rek balik ngade moho malam Jumaah nu baris nadang ngami bakal ngade deui les hasupkan lebodas teh hareupeun den Kancanawati sirna cungungung anjing babaung ti kajauhan kadenge meuni malewung para mitra babaungna teh bati kehe jeung madenghal we keur den Kancanawati ku ayana kajadian harita tetela Mbah Sabdagar muka pamuhitan manehanna teu bisa ngabejakeun teu bisa mere nyaho di mana ayana Ita Laila Sari anu geus kabur ninggalkeun pamatuhanana sacara teu kanyahoan ka mana jigna jeung ka mana leosna malahan anggur mere saran ka bangsa dedemit awewena bangsa mere saran ka dirina supaya minta bantuan ka ngaran Dimas Layang Sari bangsa dedemit awena bangsa lemut anu selea ieu memang sok mantuan kana kararepet manehanana saperti nu ti heula mawajangnana ti pamatuhan Mang Amud oge apan ku dibantuan ku Dimas Layang Sari pangna bisa dibawa kalayan gampang ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya teu ngalobakeun deui pamolah saterusna keriem di bae den Kancanawati gegeryeman babacaan mapatkeun jampe pamake aji tumbal sarana paragi nyambat bangsa lelemat lelemut paragi ngondang bangsa dedemat dedemit rengse babacaan pok den Kancanawati ngomong kieu lalaunan Dimas Layang Sari gancang anika geura datang gancang anu kagera nyampeurkeun ka dieu buru-buru Dimas Layang Sari buru-buru ngeng luhureun para aya nu ngahihi seuri sora estu matak maruringkak bulu punuk mata kokompodan bujur keur borangan ngaulah natang den ngaulah nyumponan tangonang den tekung silila para mitra paledug hareupeun den Kancanawati meledug haseup ipis bari ngeng palebah eta haseup kadenge sora nu cara tadi rek aya naon men ani kangonang ka kula pesen kuringnya nu ngaran Ita Laila Sari nu geus kabur kuring poekeun teu nyaho di mana kaburna mun aya nu nulungan kuring teu nyaho saha nulunganana ku kituna muga anjeun bisa mantuan kuring di Dimas Layang Sari pokna den Kancanawati bari panon teu ngiceup-ngiceup neuteub kana beleg-begna haseup nu aya hareupeunana jadi citu nah atuh teu minta tulung ka Kakang Sabdagar muka kuring geus minta tulung ka anjeunna ngan hanyaka Mbah Sabdagar muka teu uningaeun di mana ayana jeung saha nulungan ka si Ita malah anggur mere saran ka kuring pikeun minta tulung ka Dimas wae cenah kitu lain kitu sigana tah aya nu sabenerna mah lantaran asa pamohalan Kakang Sabdagar muka teu uningaeun tapi teu nanaon kula bakal mantuan kana kararepet den ku kula bakal diteangan nepi ka kapanggihna deui ngan kade pamenta kula ulah nepi ka teu dicumponan pamenta kula ku anjeun kudu ditedunan sabab malam Jumaah teh lantaran mun anjeun poho samalam Jumaah yakin sakali cilaka anjeun bakal karanapan den nya kuring mah poho kuring mah nepi ka teu ngalaksanakeun karena sakur kahayang anika Dimas nu penting ayeuna geura teangan ngaran si Ita sing nepi ka kapanggih deui baraha geura miang unyuk sumangga den ngan mun rada lila ulah arep-arepeun sabab ku ayeuna kitu kaula kudu aprak-aprakan ka alam manusia kudu apruk-aprukan kanu jauh ku kituna sakali deui ulah leutik hate kaula can datangnya nya penting mah kuring mah bakal nungguan datangna deui anjeun najan nepi kalikuran tahun oge kadenya
si Ita kudu ka bawah hirup-hirup lantaran ancoaneun sang ieu sangakeun ka Mas Sabdagar muka keur tumal dina waktuna engke dina mangsa bulan purnama bulan anu bakal datang nu matak mun bisa mah kudu sagancang-gancangna si Ita bawa deui ka dieu neangan jelema hirup manen bari geus aya nu nulungan yakin ditulungan ku jalma masagi ku pangarti lain perkara enteng ku kituna kula teu bisa ngajangjikeun iraha pikeun pidatangeun kula kuring mah percaya ka Andika tang tu bisa ngalaksanakeunana kalayan sahade-hadena samemeh kula ini kudu pesen ka Andika mun si Ita engke geus bisa kabawa ka dieu kula minta buruhna ti anjeunnya buruh nu sakira bakal nyugemakeun keur diri kula minta buruh naon kitu jang nana maksud anjeun kula rek minta jang nana keur kula suka bunga kula kabita ku ayana anjeun geus suka bunga jeung jang nana asa taya salahna mun hiji waktu mah kula ge ngaraksanakeun kabungahan cara nu ku anjeun karasa waktosna seep di para wargi atuh para wargi kaum dangu sanes kirang sono sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.